ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta ku Habib Usman geus dilempengkeun masjid teh tetapi cak Syekh Nawawi ieu kurang ngaler saya udah cak Habib Usman udah saya kompas melalui rubuk tetapi ini masih kurang. Habib Usman geus kolot Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun. Masya Allah karim dina manakibna. Ketika Habib Usman rada marah, Syekh Nawawi seri. Begitu Habib Usman mendesak, dari mana Anda tahu, wahai Nawawi, bahwa ini masjid kurang aler? Langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang tah. Make curug. Nah, begitu digitu-gitu nah coba lihat di dulu ku Habib Usman, Masya Allah Baitullah na katingali masjid kurang ngaler kakarak dirinya Habib Usman meluk sanggeus meluk cium tangan Syekh Nawawi muli cium tangan ku Habib, malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Usman. Habib Usman muli cium tangan lantaran jahnya arhun bahwa ieu wali. Akhirnya iya embung dicium silih tangkep didinya tuh mulia budak halna dicium ku Habib tebatal ke Habibanana Habib nyium Syekh Nawawi ya karim lantaran jahun Habib Usman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min auliyaillah sarua Ki Khalil Bangkalan sarua Mbah Bolong seperti kos kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung kipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Musa nu alhamdulillah sabada istri na pupus laku deui. Bersyukur ka Gusti Allah. Mun ieu mah jan pogo. Oge ka Kiai Haji Markasum nu alhamdulillah selalu eksis dina ngajalankeun dakwah melalui pangaosan. Oge ka Kiai urang sadaya, guru urang sadaya, dulur simkuring, pernah sasarengan di Bandung, di Ciberem, ngannya nama atuh senior, kuarima kulama junior. Jadi guru kula eta guru masak. Kiai Haji Bujairimi. Terakhir Kiai nu pangkolotna
Kiai Haji Profesor Dr. Supendi AF. Alhamdulillah. Udah doakeun kiai-kiai mudah-mudahan dipasihan kegiatan katabahan katawakalan sehingga bisa nuduhkeun urang dalam rangka ngawauhkeun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu alhamdulillah di tengah-tengah urang aya mantan dandim. Mana anu tadi dipakai kacamata mana? Oh, teu ka dieu. Alhamdulillah di mantan dandim di kampung kosong. Atuh kembur dah berarti. Kasepuhan Cikupa Bapak Bunyamin S. aya. Alhamdulillah. Tamu urang ti Cikarang alhamdulillah aya. Termasuk Bapak Haji Anyar anu hampir tewas di ditu tapi kembali pulang alhamdulillahirabbil alamin. Asal berita baik didengekeun aya eueuh ya almarhum tapi alhamdulillah kori urang alhamdulillah aya. Berikut sebagai penyelenggara Bapak Lurah Asep anu eksis selalu ngaji lain bae minggu bahkan lain waktu ngaji ge ngaji bae alhamdulillah. Pegatur acara nu alhamdulillah jenazah ieu parantos ngabagian Kasim Kuring padahal cukup be tadi ku Kibu Jerimi kula mah datang ka dieu ngadoa aju dahar balik sedep eta baru ka situ tah geus geura tah tapi kulantaran merenti dituna kudu ngaji insyaallah ala kadar nambahan dinda wengi ieu urang kempal di dieu dalam rangka walimatul wakilah walimah gunting pita patali jeung selesaina bangunan masjid kudu nama ieu teh make pita kemudian digunting make gunting emas guntingna bikeun ka kula aslina gitu. Aslina mah kitu baheula di zaman Orde Baru Pak Harto mah lain sagunting-guntingna jadi guntingna dibawa balik kunaon eta teh dilanjut kos kitu tah tapi lamun ngaguntingna Ki Bu Jerimi teu kudu emas guntingna besi lah. Ya Allah ya Rabb. Jadi berbarengan jeung tahun baru Islam urang ngayakeun peresmian sebab cek Lurah Asep lamun can diresmikeun can sah salatna. Wah, parah ieu bae. Parah ieu salat can sah. Ya Allah ya Rabb. Jadi sekaligus malam ieu Sim Kuring anu ngahuhuluan masyarakat di dieu anu sekaligus ngabangun tur nyaksian yuk ayeuna urang resmikeun bahwa masjid ieu telah selesai dibangun dengan biaya 5 miliar kurang
Kurangnya seberapa? Alhamdulillah ayeuna kurang tos katingali dengan dirayakeun walimatul waqiroh ieu maka masjid benar-benar telah selesai resmi dipakai oleh siapa saja, orang tua, remaja, anak-anak, termasuk wanita tapi yang cantik. Atuh jan ini meribet ja. Aduh ya masjid teu meunang kaasupan ku nini. Teu kira-kira ya masjid. Ya Allah ya Rabb. Asana dibelem ku nini di masjid. Cek Kangjeng Nabi al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Setiap masjid di mana baik lain sakadar ngabangun masjid tetapi memuliakan Ka'bah. Ditingkat, direka, diukir, eta adalah memuliakan Ka'bah. Nu mantak memeh dibangun ge masjid teh dikompas heula supaya lurus ka Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Masjid adalah Baitullah. Sebab masjid menuju Ka'bah, Ka'bah adalah Baitullah. Geus masjid ieu adalah imah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah silaturahmi. Aju teu pernah ditutup jam sabaraha bae ka imah Allah mah. Ka imah Haji Apeng mah aya waktuna. Ka imah Lurah Asep aya waktuna. Ka imah polisi aya waktuna. Ka imah RT aya waktuna. Kecuali jahe eueuh. Sarua jeung masjid dah. Pintu terbuka. Tapi masjid iraha ya waktuna eueuh. Sebab masjid mah lain anu bupati, lain nu presiden, lain nu RT, lain anu lurah, lain nu kiai, nu Allah. Nu mantak model di Cikupa aya nu ngajual masjid. Heran ya itu. Cikupa mana? Lah, moal kudu di bejaan. Masjid dijual. Lain di Cikupa di mana tuh? Di Cikupa. Teu nyahonya di dinya. Ya. Aing mah ti lokal mana ge nyaho. Tah geus make bahasa aing berarti asli. Wali beja-beja. Untung bae kaburu dimusyawarahkeun. Hampir terjual. Dek dijieun ruko. Ieu masjid. Tah ieu imah Allah. Setiap jelema anu ka masjid berarti dek manggihan Allah. Lantaran urang jadi manusia dibere pikiran. Pikiran eta jang tafakur. Ketika urang ningali lapangan lega, aya gawangan, cak pikiran urang, "Oh, ieu paranti maca sholawat ya." Pikiran urang Cikupa kan kos gitu. Dukuh bangsa bloon kabeh. Masa lapangan pakai baca sholawat. Oh, paranti main bola. Pikiran tafakur langsung muter. Set. Berangkat desa. Kantor kepala desa. Weh, urusan anak KTP sulit ini. Tafakur. Tafakur. Berangkat desa. Terus mengarah ke ditu aya hotel nelayan. Nah, iya paranti marhaba ya. Tuh. Tafakur orang. Tafakur nyahoan berarti orang dia. Nyaho berarti di mana coba ayo hotel nelayan di mana? Di mana? Di Jati nyaho berarti si osok tah. Orenganan orang Jati bakat tempuh doang nu ngeusina orang dia rah.
buat digiringkeun ku lurah. Tafakur. Ditafakuran, oh aya paranti-parantina. Lewat teh set. Kantor polisi, polsek. Wah, iya berarti tempat setan. Setan. Tempat setan eta. Nu mabok bawa ka dinya, nu zina bawa ka dinya. Iya kan? Ah, iya. Eta tempat setan. Berarti kan polisi nage untuk menangani setan ya harus sesuai dengan setan. Maksudnya nyana bisa babacaanana. Polisi itu udah disangka lantaran nyana menangani setan, jadi harus bertampil seperti setan. Tuh, polisi. Jadi atuh orang naik motor bayar. Ayo polisi langsung. Wah, urang setan. Sian urang. Padahal makannya lagi aikan nu rapih momoalna naon. Tanya ya. Trit. Oh iya, Pak. Mana STNK? Waduh, lupa, Pak. Oh iya. Karena mah gak pakai helm. Lupa, Pak. Lupa melulu kamu. Udah kalau gitu kan kamu STNK nggak bawa, helm juga nggak pakai. Udah sekarang mah bayar aja dah Pak. Waduh, nggak bawa uang, lupa Pak. Lupa, iya. Kamu bawa otak nggak? Lupa Pak. Otak juga nggak dibawa. Polisi jadi bingung. Jangan taing salah ya. Eta kapangi jeung setan mah kudu disetanan deh. Ya Allah, ya Rabbi. Yes. Maksudnya lain polisina setan, tapi untuk menangkap setan-setan. Jadi tangkep masih Juned. Jeung si Dedi, urang dukuh. Oh, si Junedna keur kasurupan setan. Si Dedi sarua tangkep. Begitu orang ningali masjid, Masya Allah, pikiran orang tafakur kan, berpikir, ya Allah ya Rob, ieu mah satu rumah lain anu polisi, lain nu abri, lain nu lurah, lain nu kiai, lain nu camat, nu Allah. Maka adab-adaban asup nage ketika dek asup orang make sapatu semahal apapun dibuka, sendal nu mahal kumaha bae dibuka, naon bae anu kira-kira kurang sopan asup ka masjid tetap dibuka, sebab masjid mah lain anu makhluk nu Allah. Anda kaya jelema so tata saupan ahli hakikat, jelema ngadenge bahwa di dunia teh selain nabi aya wali ieu kan jelema anu mulia, nyana tengah jalan kahujanan, barang kahujanan neangan, wah ieu nu sugih ieu wali tolol pan kos kitu yang anu sugih. Nah iya mantep ya ini. Assalamualaikum. Salam. Cepat buka pintu. Emang ini siapa? Ana mantu Allah. Budak. Sekira-kira minantu Allah. Geus lain minantu bupati di Allah ya mah. Cak anu sugih teh siapa? Saya menantunya Allah. Wih, mulia amat di jelema. Maksudnya kan nusugi pasti mukakeun lawang, hajukan ngaran-ngaran minantu Allah kan dihormat. Beureunan sarena ge kudu di tempat anu mulia, suguhanana ge dan lain-lain sebagainya. Pikirannya kos kitu. Sakali deui cak nu boga imah teh emang ieu saha? Ih, buku minantu Allah ieu. Alhamdulillah kula bungah jasa. Geus lain nabi deui imah minantu Allah. Malam ieu kata tamuan ku bunga jasa dibuka lawang trek baik.
langsung dicekel leungeun. Alhamdulillah dibawa keluar mau dibawa ke mana saja, mau dibawa ke rumah Allah sakana teh, diasupkeun ka masjid. Dah inilah rumah Allah, dikunci kunyana. Haji balik deui nu sugih mah sial sakana teh. Aing mah maksud ka imahnyana ge lain ieu atuh ka masjid bae teh kudu assalamualaikum ka nyana, gara-gara salah nyebut kunaon nyebut minantu Allah atuh geus layakna minantu Allah mah kudu dibawa ka imah Allah, tinggalnya na bae dikunci di luar kieu bae. Aing salah nyebut kira gara-gara jadi minantu Allah da ieu teu menang salah. Maksudna imah Allah teh ieu lain Allah aya di dieu. Allah mah teu di masjid, teu di mushola, aya di mana-mana. Maksudna imah paranti menuju Allah, diluruskan ke Baitullah. Bait Allah aya di Mekah, seluruh masjid sadunya kabeh menuju Baitullah. Ketika masjidna teu lurus ka Baitullah teu sah salatna. Mata kudu dikompas heula nu rapih masjid teh, sabaraha derajat 3 garis khatul istiwa teh, urang teh terbasuk janub atawa shimal. Nah ieu kudu melalui ilmu falak, kudu dikompas supaya lurus ka Baitullah. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang kehebatan ulama-ulama baheula, geus puguh Syekh Nawawi jeung Habib Utsman, ai eta Syekh Khalil jeung minantuna, ai eta Mbah Bolong nu aya di Ampel, sarua hampir sarua dongeng-dongengna. Ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta, ku Habib Utsman geus dilempengkeun masjid teh, tetapi cak Syekh Nawawi ieu kurang ngaler setik. Udah cak Habib Utsman, udah saya kompas melalui rubuk, tetapi ini masih kurang. Habib Utsman geus kolot, Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun. Masya Allah karim dina manakibna. Ketika Habib Utsman rada marah, Syekh Nawawi seri. Begitu Habib Utsman mendesak, dari mana Anda tahu, wahai Nawawi, bahwa ini masjid kurang ngaler? Langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang tah. Make curug. Entek curug Rusdi ulah sembarangan. Eta bisa ngabolongan nya. Ngabolongan naon? Ulah rahasia teman. Loba dongengna ge hampir ditangkep nya eta. Begitu dikitu-kitu nah coba lihat di dieu ku Habib Utsman, Masya Allah, Baitullahna katingali masjid kurang ngaler kakarak. Didinya Habib Utsman meluk, sanggeusna meluk cium tangan, Syekh Nawawi embung dicium tangan ku Habib, malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Utsman. Habib Utsman embung dicium tangan lantaran jahnya arhun bahwa ieu wali. Akhirna ieu embung dicium, silih tangkep didinya. Tuh mulia budak halna dicium ku Habib, teu batal ka Habibanana, Habib nyium Syekh Nawawi. Ya karim, lantaran nyahueun Habib Utsman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min auliyaillah. Sarua Ki Khalil Bangkalan, sarua Mbah Bolong. Seperti kos gitulah. Nah, ieu ge masjid ye. Kurang ka mana ieu sebenarnya namanya. Barang didele-dele ku kula aya sih kekurangan mah. Aya kekurangan, bener ieu mah kurang mah. Serius. Kurang gede. Jelema loba ieu masjid leutik. Masya Allah, jelema di dieu sabaraha ribu ieu masjid jangan mun Jumat kabeh jeung moal mah ieu. Moal mah ieu lamun Jumat kabeh urang dieu ka dieu jeung moal mah ieu sekolah mah. Gemoal. Ngan mantak ieu wayahna ngumpul-ngumpul duit deui ngagedean. Ka mana cenah Kiai, ka mana? Ieu ka dieu. Ieu mah imah batur, lah imah saha imah saha mus tabrak we. Kalau masuk inget ka dongeng di Baghdad deh baheula. Aya seorang pemuda ngabangun imah. Kunyana dibangun teh sekitar hargana
100.000 dirham. Sadirhamna 4 gram. Dinar sadinarna 4 gram. Kemudian kali 100.000 dinar. 100.000 dinar kali 4 gram. Lamun nitah ngitung ka Haji Pendi asana saminggu mal beres. Mal sekolah. Mun nyana bisa ngitung sugih. Kulantaran nyana mah dagang terus tapi teu bisa ngitung atuh datang ka ku hutang nu gede. Gara-gara kurang bisa ngitung. Nah, iya begitu mulai dibangun agrengna luar biasa, kabeh unggal jelema nu liwat ningali nu teu godeg kepala. Insyaallah, betapa bagusnya, betapa megahna. Setiap jelema nu liwat, nek ngora dek kolot budak mah komo, wah ieu mah nya gede nya mewah, nya gede nya mewah. Kabejakeunlah ka Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kan seorang sahabat. Nyana kulantaran geureuhna luar biasa, akhirna ningali. Begitu ningali batur gogodeg nya mah tungkul bae. Cekeula saya nu bogana seorang anak muda. Di mana nyana naina? Tuh. Groker. Ya rajul ta'al. Datang. Ente kenal ka kaula? Sangat kenal cek mana ieu kan sahabat Malik bin Dinar. Sumun alhamdulillah. Aya naon tuan? Ieu ngabangun imah sakieu poharana kula bangga. Alhamdulillah. Cek jantan teh. Asal sanagri Baghdad moal aya panggedena jeung pangmewahna jeung pangmegahna kecuali imah ieu bangga luar biasa. Nuhun. Lantaran kula ieu usaha kemudian kapercaya ku Gusti Allah usaha kula sehingga kula hayang nyieun termegah jeung terindah imah di negeri Baghdad. Ayeuna geus kesampaian alhamdulillahirabbil alamin. Umur ente ayeuna sabaraha tahun? Alhamdulillah cenah kula sekitar 35 tahun. Umur rata-rata sabaraha tahun? 63 umur Kangjeng Nabi. Lamun 35 sampai 65 tahun berarti tersisa sabaraha tahun? Sabaraha aja? 30. Bener kan? Terbukti kan? Bodohna bener. Terbukti. Ulang. 63 tahun nyana geus 35 tahun tersisa sabaraha? Bener terbukti kan? Atau terbukti? Enggak. Paingan kolektor ngudag-ngudag bae. Atuh bangkrut. Jadi kurang sabaraha tahun? Ye. Tu alto aya hanas dibawa ku aing. Masyaallah. Bodohna kabina-bina. Sakitu teu bisa geus kieu bae. Mun bisa meureun opat kabeh. Nah, cek Malik bin Dinar ente ngeusi berarti 30 sekian tahun. Nah. Sisana ieu deuk dikamanakeun imah sakieu megahna. Pamajikan ente kemudian ngeusi masih keneh tangguh ieu imah, dieusi ku incu masih keneh tangguh. Kumaha lamun diojol ku ari ieu imah ieu? Diojol jeung naon tuan? Diojol jeung kemewahan 70 kali lipat seperti ieu gedena mewahna 70 kali. Ji. Atuh kula mah resep jasa lamun diojol mah. Lamun bener-bener daek diojol deule kaluhur. Nya nambungeun deule kaluhur. Aya naon tuan deule di luhur. Sakali, 2 kali, katilu kali nyana daek ningali ka luhur. Begitu ditingali di luhur, Masya Allah aya istana. Nu hese dicaritakeunana, anu hese dibandingkeunana. Eta mah lain bangunan dunia cek manehanan.
lamun ente daek ojol jeung eta ieu imah nu sakieu megahna imah nu sakieu gedena wakafkeun jang ka masjid sok harita keneh lantaran geus dibere dedeuleuan istana nu sakitu poharana henteu cengkat deui detik ieu menit ieu abdi mah kajenting susah hirup jeung anak jeung pamajikan ieu imah dek diwakafkeun jang masjid lantaran geus kadeuleu istana. Mata cek ulah tadi, ieu tanah saha bae ieu. Pokona gedean ieu masjid ka dieu. Jadiana ieu tah engke dibere istana di ditu. Ojol. Ieu ge asana ka bawah yang kemaya imah saya asana. Isuk asana ieu. Geus lah asana ka cara. Ka kiaikeun bae ulah ka masjidkeun mantap. Ji, lain lalaga anti harita langsung pamajikan nanya Kak. Kunaon eta imah nu sakitu megahna encan anggeus geus diwakafkeun ka masjid. Masyaallah neng, urang moal kebal hirup di alam dunia, kakak geus ningali istana. Istana di mana cak yana geus teh nyaritakeun anak pokona neng mah geus ulah daek mewah-mewah di dunia. Aya engke di akhirat ku kakak diajak. Wah cak yana ieu kakak jadi kieu ngobrol. Lantaran nu kapangina wali Allah bisa ngabukakeun hijab. Sehingga jelema percaya geus urang ge lamun kapanggih jeung ahli tauhid beneran nya make kana tauhid urang bakal percaya kana ilmu tauhidna. Lamun jelema ahli fikih make kana fikihna ketika nyaritakeun fikih percaya nya kana fikihna. Ketika urang kapanggih jeung ahli hakikat bener-bener nya ngahakikatna urang cinta ka Allah bakal resep gerage. Sebab naon? Disesuaikan jeung nu nyaritaan. Tuh, nu mantak ieu al-masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah, lain sambarangan. Geus dina Al-Qur'an ge kan dijelaskeun fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya satu bangunan dipersilakan ku Gusti Allah untuk diagungkeun diluhurkeun. Disucikan Gusti Allah yang baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Bentuk naon eta bangunan? Buyutillah fi buyutillah azinallah masjid. Mendak urang beda salat di imah jeung salat di masjid. Salat di imah makan aya suara TV. Allahu akbar. Ting dong ting dong ting. Keur peureum ge naon eta jija iklan tama yang didegeun bawail maghdubi alaihim waladhdallin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim padahal mah salat sunah poho yasin barang balik deui kali aing ngalantur kunaon maca yasin cak cenah ieu balik deui qul a'udzu birabbin nas malikin nas balik deui Allah eta di imah salat di imah mah kos kitu salat ayah henteu kitu salat di kamar lah cuma TV pareuman radio pareuman HP pareuman salat di jero kamar Allahu akbar meunang sarakat pamajikanna nyingkap ya Allah ya Rabbi aya guha di dieu nya lagi geus teu beres begitu bareng sarakaat gegeuraan we ka 2 rakaat teh ya begitu asyhadu an la ilaha illallah 2 nu ngacungna ngacung nu ieu mah tereng nu ieu mah teu tak eta kan salat di imam mah kos kitu mantak salat di masjid ya Allah ya Rabb lamun baheula Sidina Abu Bakar Siddiq boga masjid sorangan abeh nikmat salat lamun Sidina Umar boga masjid sorangan abeh nikmat salat lamun Sidina Ali boga masjid sorangan abeh ngeunah salat mun Sidina Gomamah boga masjid sorangan abeh ngeunah salat mun Salman Al-Farisi boga masjid sorangan abeh nikmat salat baheula makan aya masjid Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman kabeh di Madinah teh eta teh maksudna abeh ngeunaheun jasa salat deuk sabaraha ribu rakaat bae tuh nah di dieu ge dimanggakeun deuk salat 1000 rakaat masyaallah lamun aya jelema bisa salat sapoe sapeuting 1000 rakaat dia geus mantep surga pokoknya sanggup ngaji 1000 rakaat
Turun. Taruhlah 500 dagu. 100. Ya. Aduh, iya, 100 kan teh. Turun ke saya lah 50 rakaat. Ya Allah, masih kan. 10. Nu sunahna 10. Masya Allah mun kula malaikatna enggeus. Kolot-kolot teh budak. Ngaon gawe atuh. Tah, kadadan 1000 rakaat atau 500. Kadadan 500 rakaat 100 rakaat sapeting tahajud. Aduh cenah kiai 100 rakaat batu teu kabagian waktu geus 50 rakaat. Duh cenah 50 gitu kiai teh boleh pagawean urang teh kudu pagawean kiai ge henteu. Tuh sia mah sok aju ka kiai ge henteu. Ngacaprak sia mah. Geus atuh 10 rakaat. Asana cenah kiai 10 ge berat cenah. 2 tuh. Asana cenah 2 ge kulo mah teu sanggup. 2 ge teu sanggup keneh bae. Geus jang urang dia mah asal neuleuh bae ka masjid. Oh iya masjid, balik deh enggak? Sakit. Asal nyaho bae, iya masjid, oh enggak, balik deh enggak. Sakitu ge bakal ka sorga. Ku sakitu ge, ieu naon ieu? Ieu masjid, oh paranti ka Allah kan? Heeh, nyaho pan nyarata. Enggak sakitu doang ka sorga. Teu kudu salat. Asal sakitu doang menggeus. Geus. Komo nengok doang mah di jandela. Set, ieu masjid kan? Heuh, aja balik deh geus. Surga. Batak ucap ka urang dia geus teu kudu lah cek kudu teu kudu salalat lah. Geus asal neuleuh bae oh ieu masjid ieu geus. Geus asal ieu masjid bae geus. Surga. Atuh kan lain nyaritakeun masjidna. Kangjeng Nabi ge nyaritakeun man bana baitan yubanullah. Ih saja lemah nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun di surga. Nu tadi anak muda ngawakafkeun imah jang masjid dirombak menjadi masjid sorga langsung boga istana atuh urang dieu ge geus emang jang ngabangun geus nu mere semen anu mere bata anu mere pasir atuh geus teu kudu salat sorga di cenah kieu ngeunaheun amat ngeunaheun geus masalah aduh batak cek lagi asal deuleuh oh ieu masjid heuh geus geus alhamdulillah aing bakal dibangunkeun kan di sorga ngan ieu nyana imahna di sorga kan kudu ka ditu melalui neraka ngojay. Mal kebal 1000 tahun. Tah ieu bangunan. Teu kudu salat loba-loba. Urang ningali bae ge geus jadi ibadah. Sakumaha urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa. Urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa. Ningali anu diwenangkeun ku Gusti Allah komo ieu mah jang paranti ibadah ka Gusti Allah atuh jadi siksa mantak daripada nonton TV mending neuleuh masjid kieu biasa kenal lah yang neuleuhan bae geus salat moal neuleuh doang ieu mah cak kiai ge neuleuh doang gajaran sakene ge teu kudu salat geus pokona mah kebel-kebel mah nyana ge kan isin sapoe neuleuh 2 poe neuleuh 3 poe nyana ge mikir aing neuleuhan doang teu salat goblok ya aing ya tah mantak neuleuh heula neuleuh heula ka dinya kayak kana anu nanya keur naon mang neuleuh masjid geus salat moal sapoe 2 poe man keur naon neuleuhan bae masjid tuh emang neuleuh bae jecak kieu ganjaran geus bae kitu batas terus bae menang sambigu aing si tolol teh nya sakieu batur nu salat aing nu neuleuhan doang tah ge mah kebal-kebal mah nyobaan aing salat lah tah jadi ulah wakadita salat ka jelema neuleuh bae heula neuleuh bae heula urang seperti tahajud ulah wakat tahajud berat hudang bae heula hudang hiji wah waktu tahajud dia jaga teh geus cukup aing maca kieu ge jak hudang doang geus malah mah hudangna ge balap jeung ieu heulaan ieu hudangna ge kabawa ku eta hudang ge nya ge tah aki-aki mah teu hudang nah iya hudang kayak kebel-kebel nanya ge aing naon gawe cek nya ieu hudang atuh mending tahajud geus lah sejarah tahajud aing mah sarokat bae weuy sok pamajikanna di mana aya tahajud sarokat cak kiai ge seutik-seutik tah mah geus pokona aing mah sarokat bae
Atuh tetep salat mah 2 rakaat lain witir. Mbong aing mah rek sarokaat bae lain. Rakaat bae usul surat tahajud rakaat Allahu akbar. Rukuna geus hiji ruku. Sarokaat bae hiji ruku kan. Cak majikan salat sikos gitu. Ya sia aing mah sarokaat ge salat sia. Atuh ku berat-beratna. Ngalah mah geus disiapkeun. Tahajud mah tahajud anggal geus di dieu bae. Anggal geus di asal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamualaikum. Geus teu bisa ditanya geus. Asalna 2 rakaat paeh dibilang. Mulayan setik-setik. Ieu dunia nu sakieu megahna bakal ditinggalkeun ku urang. Bakal ditinggalkeun ieu ku urang. Anu ngabaturan urang ku ari teh 3 harta ngabaturan urang jadi batur urang harta teh mobil segala rupa imah nu ngabaturan urang teh keluarga pabajikan anak dulur kabeh nu ngabaturan urang teh amal urang ketika datang ke kuburan 2 balik tinggal amal urang saya ikut terus Haji Pendi saya amalmu dan saya kemanapun akan ikut dengan engkau kok Cek aja pede, kok jore amat sih? Iya, salah siapa? Terserah anda lah. Kok bisa jadi jelek begini sih? Ini kenapa? Harus tahu dong, kan dagang enggak jujur. Ini saya. Waktu karung dioplos kan saya. Waktu membohong harganya belum dapat, padahal kan udah untung kan saya. Di samping itu juga utang orang gak dibayarkan saya. Terus kan mobil juga kan kreditan saya juga kan. Waktu sama si mbak tetenya digitu-gituin kan saya. Tuh iseng caknya blon tuh coba. Pokoknya saya akan setia ikut terus. Cek aja ini jangan dong, saya malu sama teman-teman gak bisa. Saya tetap ikut mulai dari kuburan sampai ba'ats, sampai mahsyar, sampai timbang, sampai nyebrang jembatan Siratal Mustaqim. Saya terus ikut. Ya semua. Maksud batur mah baragus. Ya Allah. Kunaon ieu masjid teh sehingga bisa nyalametkeun umat ku ngabangun masjid bae Gusti Allah bakal nyieun istana lantaran ku ayana masjid teu bocor jelema ibadah tenang dengan menemukan ketenangan nu ngabanguna bakal diganjar leuwih tibatan anu ngalaksanakeun salat ji ketika panas, Masya Allah aya kentengan, cacak kentengan aing moal bisa tentrem ibadah, kulantaran tentrem na ibadah aing teh ieu teh kenteng, nang saha ieu ngabangun nu ngabanguna bakalna leuwih tibatan anu salat. Mantek cek kula mah teu kudu saralat nya. Nu ngabangun masjid bang geus bae. Geus. Atuh gede jasa ganjaran aja. Ya Allah ya Rabbi. Bayangkeun batur bisa sholat dengan tentrem, na ngabangun saha? Batur bisa maca Quran dengan tentrem, na ngabangun saha? Batur bisa itikaf dengan tentrem, na ngabangun saha? Sedangkan menenteramkan manusia, mengamankan manusia, pong bade gedena ganjaran. Lain masjid bae, ngamankeun. Contoh di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya jelema datangkan ka anjeunna Tuhan. Aya naon? Abdi hayang jasa ongkos murid-murid Tuhan kadanan cara Tuhan. Maksudna hayang ibadah ka masjid, ka majelis, haju zikir kadengena ku nikmat eta ibadah. Selama ieu anjeun naon pagawean? Abdi mapan ngahalangan musuh di ditu teh jadi tentara. Ngahalangan musuh ieu pan keur peperangan ayeuna. Abdi mah ditugaskeun teh di ditu teh perang angkat senjata kadang-kadang teu salat, abdi mah di ditu teh angkat senjata ketika musuh datang. Yahudi datang, abdi bagi anak-anak masyaallah ningali kiai ku nikmat amat. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir wallahi kula jeung anjeun mulyaan anjeun.
kula bisa ibadah lantaran dihalangan musuh ku anjeun. Teruskeun kula ngajamin di akhirat heulaan ente ka sorgana. Atuh tentara ngamankeun negara leuwih tibatan Haji Pendi ka sorgana. Haji Pendi mah keur kikieuan mah teu datang-datang tentara mah we. Ji, ngapain di situ Ji? Ini enggak nyampe-nyampe makanya. Eleh kun tentara. Ji, ngamankeun. Kopral maka dikitu ge. Eleh ku kopral. Atuh kumu ku jenderal. Polisi lamun bener-bener ngamankeun negara. Saat manusia keriweuh datang polisi. Tenang, ada saya. Ada apa ini urusannya? Ini berantem soal apa? Ini soal perempuan. Nginggir semua. Sini perempuannya. Aman. Sial tak polisi goblok. Ngamankeun. Negara keracak-acakan polisi. Urang kan waduh. Ya. Urang lewat. Jalan macet. Lu bisa nangani, tapi ku polisi. Langsung turun. Stop punya na. Kaditu. Iya kadieu. Urang ge bunga. Adena aya polisi. Emang lain ganjaran eta. Ganjaran. Masya Allah, tak lamun polisi bebeneran ngamankeun negara dalam negeri keamanan teh bener-bener ngamankeun, abri ngamankeun, atuh pangheulaan nya ka sorga. Pokoknya dijamin jeung Haji Pendi jauh. Haji Pendi mah maleset nya mah di jembatan Siratal Mustaqim ge galeang. Wah. Malah mah di tukang 1, 2. Bener bae ngegejebur. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Rabbi Muhammad. Nah, tinggal kuari urang ningali dedikasi polisi bener henteu ngamankeunana ente anu menilai. Bener henteu abri ngamankeun negarana ente anu menilai. Ketika bener-bener polisi ngamankeun negara, atuh pohara jasa sarua jeung jelema nyieun masjid. Kiai nu ngeusi ustad, nu ngeusi santri, nu ngeusi masyarakat, nu ngeusi kabeh kan ngaromong, "Yeuh urang ngeunaheun jasanya yeuh masjid na ngabangun saha?" Dongeng aja Haji Pendi ngabangun masjid. Wah, nya mah atuh pan sodako ge 100.000 ka masjid minta dikembalian. Teu kira-kira mana. TKM wah ya tah 100.000 kembalina. Sabaraha duit? 90. Ambok. Masih bagus. Nah, iyalah masjid, ulah disangka masjid teh sakadar masjid. Namun kula sok ngadongengkeun di Mesir baheula. Aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid. Ngadenge kiaina jelema nu ngabangin masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat. Nini geus teu boga salaki, anak geus eueuh, incu geus eueuh. Cak jan aku kabita amat. Datangnya ka panitia. Kula mah kabita ku ganjaran aju teu bisa nyumbang naon ieu bae paku hiji. Ya, paku hiji ieu cek yen geus pitadan di dinya. Teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya. Atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun. Hai guys, abeh balik doang teman panitia dipaku di hareupeun lawang tah teh. Tak tah. Gas, alhamdulillah balik. Tapi eta paku embu paedahna gede jasa. Aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun. Kolor. Di hareupeun masjid baheula makan kitu tolol. Ka masjid sih makan najis. Nah, aya sorban bau hapeuk. Tempelkeun di dieu. Aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu. Digantungkeun di dieu. Kasimpulanna mah sini maut kaimpilah ku seorang waliullah kiamat. Begitu kiamat langsung timbang amal langsung ke neraka. Ini begitu diintrogasi, masya Allah, sholat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus, haji gitu kene, bahkan kasalaki kurang pati adab.
Ieu mah geus eueuh deui keputusan. Nini kudu ka neraka. Sadar nini ge aing mah tuh ka neraka geus sadar aing banyak pagawean aing kos kitu. Nah, geus begitu neuk ka neraka, set paku bleng. Wah, malaikat, saya adalah paku yang ditempelkan di depan pintu. Depan pintu masjid ini siapa saja yang mau masuk selalu menggantungkan yang kolor, yang sorban, yang udah bau bentak di situ. Saya nih, maka saya tidak ridho dan tidak ikhlas kalau yang punya paku, yang punya saya masih masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa diasupkan ke neraka, tidak bisa lantaran aya paku ngahalangan. Tidak bisa. Seret deui ku malaikat ka ditu kana pintu nu hiji deui. Paku pindah ka dieu bleh. Malaikat geus puyeng pindah ka ditu. 7 lawang paku aya bae. Bebeja ka Gusti-Gusti. Ya sini ini pan padahal mah kudu dikanarakakeun tapi ieu nyana kahalangan bae ku paku. Cak Gusti Allah aing ridho jasa sebab nyana mah bogana sakitu-kituna gas. Balangkeun ka surga habak. Balangkeun ku malaikat nih lah geus di dieu ge jang naon balangkeun ka surga wah bledak geus kieu we nya tadi panitia can datang nya geus datang panitia karak datang nih mana di dia siapa dulu siapa ini masa atuh sombong atuh bener sih tah mah ye nah nu mantak geus ibu-ibu kalau mau ngabangun masjid itu kudu hese-hese paku bae hiji. Mal anggeus sasana emang. Saletik paku bae mangpaatna pohara atau komo nu lain-lain. Masya Allah karim. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pas tahun baru Muharram, tahun baru Islam, sekaligus orang meresmikan masjid. Lain berarti ieu masjid can dipake, tetapi supaya jelas bahwa di dia ngabangun masjid telah selesai. Ganjaranana nu ngabangun ieu insyaallah luar biasa. Geus lain di dieu bae engke aya nu ngabangun masjid mah pan lain urang dieu. Masjid itu masjid Allah, ayo boga. Masjid itu ayo. Tah Haji Pendi alhamdulillah. Nyana jadi panitia masjid. Masjid hampir dijual punya. Geus bogo kotak mah laleungitan lain ku batur. Nyana deui. Teu beres panitia. Urang dituna ge geus aing ngeluh ka nyana. Asal kiamat. Ngan untungnya na deket ka kula. Sanajan nyana kos kieu ge. Maksudna ku urang lemburna mah deuk dibalangkeun. Cek kula teh tenang. Moal kebel deui teu kudu diteluh. Mal kebel deui atuh umurna ge geus sabaraha geus teu kudu hese-hese antepkeun moal kebel atuh KTP-na geus umur hidup ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah urang hirup tak bisa-bisa lantaran urang aya anu nyatet malaikat kiri kanan inggis lamun urang inget ka dinya bayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid aya catatan-catatanana tinggal urang tafakur bae ku ari mah ye tafakur teh kumaha maksudna berpikir lamun sapoe 24 jam lamun sabulan kali 24 jam 30 poe kali 24 jam lamun setahun 360 hari kali 24 jam sabaraha jam umur urang telah lewat nu kamari nu kakarak satahun 10 tahun anu 50 tahun mulai isuk tanggal hiji kaharep urang teh masihkah diberi modal ku Gusti Allah sehingga waktu eta dipake sumpah dina Al-Qur'an wal asri demi waktu maksudna umur urang teh sebagai modal lolobana nu ngagolangkeun modal teh hayang untung
Tapi dina Al-Qur'an geus dijelaskan innal insana lafi khusr. Hampir rarugi. Ulah nu jara rauh ieu nu aya di dieu bae. Umur ente sabaraha tahun? Kalkulasikeun geura. Dipotong sare. 12 jam sapoe potong sare, nu 3 jam, nu 8 jam nurutkeun dokter mah. Nu hirupna sabaraha? Kemudian anu dipake nonton TV, SMS-an, main catur, main gaple, nu ulin sabaraha? Nu dipake salatna keur salatna ge teu inget ka Allah. La fi khusrin. Modal nu aya di urang umur nu dibere ku Gusti Allah hampir rugi kabeh ge. Nu mentek sing hade ieu umur urang teh modal mata ku waliullah ma waliullah. Atau para solihin selalu memperhitungkan napas kaluhur besi poho ka Allah, napas kahandap besi poho ka Allah, napas kaluhur besi lain pakai ngaji, napas kahandap besi lain pakai ngaji. Selalu gitu baik pemikiran teh. Mantak lamun urang hayang fokus ka Gusti Allah penting, tapi di pelajaran ku kula mandi. Setelah mandi wudu, setelah wudu maka pakaian putih lamun aya, sorbanan anu putih, make minyak duyungan. Nah, teh beureum. Asana aing terepae. Atuh asana aing ye, asana ye. Ibu minyak duyung gimana lain deui. Tah, eta teh pemikiran urang teh, sangkaan jero hate urang, kadar urang sakitu. Jelema eta ditinjau ku ahli hakikat, ulah ku Allah, ulah ke Kanjeng Rasulullah, ulah ku para waliullah. Perasaan urang beheulanan, perasaan urang darajat urang di dinya. Lamun urang boga keyakinan berarti urang luhur. Lamun urang masih kene sangka-sangka berarti urang handap. Mun masih kene urang teh hayal-hayal, handapna ge handapna deui. Jelema lempang di peting. Begitu lempang, aya jelema di itu lempang. Wah, asana caknya penjahat ya. Asana penjahat ya. Kan eta ngaranna kan sangka. Lumpat jana. Lumpat. Alhamdulillah. Begitu lumpat mangge masjid. Asupnya ka masjid. Begitu asup ka masjid, alhamdulillah aing salamet cakna ya. Di masjid mah biasanya sok pakai nyalateun cekna kieu be tengah peuting teh ulah-ulah tadi beurang cekna anu nyalateun di dia asan aya pocong ya aing mah. Lah geus teu beres ieu cekna nya teu beres aing mah mending lumpat deui be lumpat deui. Begitu lumpat deui nah aya tembok ieu langsung asup naik ka dinya aya liang nah di dia aing aman horenganan nu ngagali kuburan teu jadi enak ieu be di dia ngagali kuburan terjadi jadi kieu bae ieu si cek ada ieu liang tanaonnya liang tanaon horenganan jang isukan lain terjadi jadi aya nu maot isuk deuk dikubur di dinya datang malaikat ka dinya cuk man rabbuka kacak jalan teh ye pan aing ditanya ya man rabbuka jana culak cileuk saya belum mati bos. Malaikat kau udah di sini kamu? Saya lari menyelamatkan diri. Wah tidak bisa cek malaikat. Gua tanya lagi. Kalau kamu benar-benar belum mati pasti kamu bangun. Wa man nabiuka. Punya nanggeus kikieuan bae. Wah tudangnya ya Allah ya Rabbi. Orenganan bener di kuburan ditanya cekna. Aing can pae ge katanya cekna. Saha sih nu pae? Akhirnya cara lompat teh kapangi deui jeung nu dianggap ku nyanas musuh teh. Si anu tadi lulumpatan kan? Kunaon sia lulumpatan? Ieu kan penjahat caknya. Aing mah guru ngaji lain penjahat. Ieu kiai. Mantak aing neurekeun sia ge lulumpatan aing karunya ka sia. Masya Allah, harenganan ieu kiai Allah, alhamdulillah. Kunaon sia emang lulumpatan? Kanggap eta teh penjahat tah. Eta teh anggapan urang kos kitu teh tah anggapan. Eta teh kadar diri urang.
mentek lamun urang tengah penting ya hudang haju isieun amat eta berarti urang kadar urang handap kudu berani lah si awak cek kiai ge berarti sangkaan kos kitu sia handap ja waliullah mah di gunung sorangan di leuweung sorangan gas ka masjid iya goblok si awak kunaon rendah-rendah teuing sia langsung ka masjid jam 2 Allahu akbar aya tah lah bohong sia kajian ku kawa ge dedeulean doang aing mah pocong sia bohong sia kucuk bohong orang bener nya lagi baca wayahu macuna mah wailah hukum balik ke wailahu kadar jelema teh di dinya aya tapi lamun wanian makan siap pocong beneran apa ngalalaga pocong beneran di dada aing aya Allah hah teh sieun sia tampilin sia ku aing pocong ge waduh ini baru kali ini ada yang mau nempeleng gua cenah teh wakat kudu wanian urang nah kadar urang aya di mana keyakinan urang datang ka mana belajarlah urang teh ngaleungitkeun sangkaan-sangkaan lamun urang dek belajar ka Gusti Allah ieu kan tadi kula dek mere cara wauh ka Allah mandi wudu salat diuk napas urang deuleukeun ku urang deuleukeun napas urang jatuh ka deuleukeun ge lain napasna tungtung irung eta teh cara memfokuskan diri ente kan geus karolot ku hari can bisa ibadah carana kos kitu teh deuleukeun tungtung irung urang maksudna engke ge leungit nu sajen ge coba ge praktekkeun ge ku ente leungit ge ieu kan urang nu mantak haju teu husu ge salat kunaon eta Allahu akbar asana ieu ke asana ieu budak aduh tah budak popok di mananya popok keur salat ka popok ingat ingat sak Imam Hanafi teh kapan kadatangan ku muridna assalamualaikum waalaikumsalam naon maksud kula ieu teh ka dieu mama minta doana kunaon kula boga kaleunggitan di imah teh naon kaleunggitan emas mangkaning eta emas teh jualeun masyaallah kula minta doana geus ulah sia-sia tahajud ya insyaallah geus henteu bacana kula mah minta jampen tahajud ceuk Imam Hanafi geus insyaallah hayu geus tanggung jawab mama aya ge sholli salat tahajud Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ke eta di mana kita keke ditendena di mana sapeting dacan kapanggih tahajud deh Allahu akbar hari teh kan di pasar haju kan di bawah haju ke mana gara dua penting sholli salat tahajud Allahu akbar mimiti buka tadi dinya dibukanya oh bener orang di luhur lamarinu itu masya Allah gegeraan bae cenah likum iya alhamdulillah isuk-isuk gegeraan bae kapanggih kan cek Imam Hanafi alhamdulillah kapanggih mana tayu barangna maka ku tahajud kadituna teh tahajud geus berarti eta urang leungit naon bae ku tahajud mah kapanggih dan salatna belaon asal salat bae haju bae ka pada daratang kabeh tadi ka jarum-jarum potong aya ish masyaallah dele tah irung urang sabaraha kali 70 kali sepan ngeleungitkeun poho ngaleungitkeun moh nu saja pan ieu teu fokus urang nah geus beres karak deja teu sian
mulai sapeting 2 peting 3 peting geus teu inget kana naon geus geus teu inget kana naon sesengitan naon siapa dasar borangan gitu deh heran aing mah aing hese nuduhkeuna guys eta mah ala kadar kos kitu bisa ngan moal diteruskeun ngan sakitu ge coba ge sakitu ge coba asal peting bae urang teh jam 3 misalnya 3:30 roh napas urang 70 deulekeun eta engke poho segala deka Allah teh kan kudu boga cara. Nah, kayak kebel-kebel, tak kebel-kebel geus dieuseun ku. Allah. Aya ke ngambeu naon ya isi sesingitan. Bangun singit mawar teh ieu. Asana ya. Nah, ala kadar jang pepeta mulai deuk ibadah seperti itu. Insyaallah ente engke tafakur teh eta tah kitu heula engke poho ge poho dunia poho makhluk poho kan ieu urang nu mantag teu indah ge ibadah lantaran ingetna lain ka Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika ku urang ditafakuran waktu tafakur sebab umur di jero waktu tafakuran lobaan kahadean apa lobaan kagorengan ketika isuk paeh aing ieu kira-kira kumaha tafakur ngaranna lamun aing isuk dikersakeun ku Gusti Allah paeh kira-kira amal aing goreng apa bagus tafakur ngaranna tahun-tahun anu geus kalewat lobaan bagus apa lobaan goreng ya Karim mulai ti isuk tanggal hiji abdi ka ditu insyaallah Gusti abdi teh hayang untung modal nu dibikeun ku Gusti ka abdi teh ya nek ngagunakeun umurna kadana napas deusian ku Allahan mah atuh salat nu rapi salila hirup urang Gusti nu geus sampurakeun bari nu encan dikodoan kodo nu kahareupna ka dieu nu ka tukang mangeus nu kahareup ka dieu mudah-mudahan Gusti bisa mere ka abdi. Nah ditafakuran gerage ku urang sakumaha tadi nafakuran ngabangun masjid namun urang tadi nafakuran jelema anu siap ngawakafkeun tanah lantaran geus kadeuleu kaindahan anu dibukakeun hijab nafakuran urang jelema-jelema anu sakumaha tadi nini paku hiji bae ge masyaallah ketika Allah ridhoeun horenganan indah jasa geus puguh jelema nu ngalobakeun salat ngalobakeun maca Quran dan lain-lain sebagainya. Nah iya horenganan geus aya bagian-bagianana tinggal metakeunana urang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu bentukna geus kos masjid ulah cara di Jakarta. Di Jakarta mah kan di gang teh di gang mushola masjid teu kos masjid. Lantaran kaayana ge darurat. Mentak loba nu kasalahan. Kumaha kasalahan? Kasalahan teh tukang ngamen teh di hareupeun mushola ge we konteng-konteng anak ayam turun 100 mati 1 tinggal 99 encan aya nu keneh mere-mere anak ayam turun 99 mati 1 tinggal 98 angel keneh kabeak eta anak ayam turun nyana geus gigian bae saha ieu nu kaluar jauh bareng kaluar jol bae di sisi mas apa itu mah bukan rumah emang ini apa itu mushola. Oh musola, kok nggak ada menaranya, nggak ada tanda musolanya, kirain rumah. Tuh saya udah habis berapa lagu, masya Allah, udah dah lagu saya wakafkan buat musola. Wakafkan lagu, itu beres. Nah iya mantap kudu aya tanda kan, iya tanda aya hareupan, ya kadian. Iya mah masjid ngarada ieu, wow mantep jasa ieu mah. Menarana aya teh we, menara aya tuh, geus aya hiji apa opat. Kar hiji tilu deui mana tilu bae kadeuleut kan di mana-mana deuleu oh tuh masjid di mana-mana tuh masjid salat banteu tuh masjid ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah lamun urang napakuran lamun urang carita tapakur loba lamun urang carita tapakur loba mana tapakur teh kieu maksudna berpikir bagian orang bagian lain orang maka jeung kuku mah henteu bae
nu sok kula didongengkeun ti abah kula teh ai memang rezeki urang mah rezeki urang bae jelema ngadahar jago geus datang ka dieu lain rezekina mah lain bagianna kotok jalak saet sial tuh kotok padahal geus datang ka bibir tah lain bagianna mah lain bae baheula ya raja teh ngabagi-bagikeun ka jelema anu soleh kiai jeung kanu lain kiai. Tadi kan dongeng roti, gula dek nyambungkeun tadi, ya. Ka tukang roti teh nyieun roti dua macam. Di jerona roti nu hiji ieu tendeunan mutiara. Di tendeunan batu-batu mutiara, jang paris kiai. Segede kieu. Nu hiji di jerona ieu mah ditendeunan teh ngan sakadar ditendeunan coklat doang. Eta mah jang Mang Saji Pendi nu kada itu lain kiai. Yes, beres. Gus Jun nyono rebua. Diumumkeun kan ke masyarakat nu kiai bagianana nu ieu nu lain kiai ieu. Aya jelema nu lain kiai kikiaian. Kikiaian dia make sorban make jubah sebab dibedakeun pasti jerona beda cakena ieu. Geus aing rek nyarupaan kiai lah. Anu lain nu kiai beneran lah nya mah geus teu pati butuheun we mah ieu mah ngalaksanakeun pangundang raja bae nyanang make baju biasa bae begitu datang ka lawang lantaran nu kiai mah make baju biasa atuh ka dieu bagian kiri anu tadi jawara nu jawara teh eta kikiaian make jubah make udang-udang atuh ka bagian kiai bener dibagi roti kacekel kunyana ih cak ada roti can asak ya sial cak jawara teh goblok juga teh naon ngejendul-jendul berarti teu sampurna cak ada ieu naon gara ngagorengna barang datang keluar teh kapanggih teh jeung nu kiai asli nu lain make kiai teh sia dibayar mana tah ojol tah jang sia emang kudu can asak jendul-jendul tah mereka disebut barang datang keluar teh dibuka ku kabehan nu kiai mah mutiaraan cak jawara berarti nu ngajendul teh mutiara eta kunaon dibikeun ka batur tolol lain tah eta kos kitu anu tadi kiai asli mah tetep bae kiai anu lain kiai mah tetep bae sanajan di kiai-kiai ge KH Supendi EF atuh lain mah lain bae tetep bae ge bagianna ge di akhirat atuh lain bae tetep coklat doang nya mah gecok nu kiai mah kiai bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah malam ieu kukula diajak tafakur. Artina ala kadar berpikir horenganan ngabangun masjid teh lain sakadar ngabangun horenganan nembus datang ke akhirat. Nu pernah nempelkeun di dieu mungkin semen, mungkin pasir, mungkin bata, mungkin duit, masya Allah nu ditempelkeun di dieu betapa indahna jeung bahagiana. Untung ka bina-bina. Anu henteu pernah nempelkeun ka ieu rugina ka bina-bina. Tapakuran umur urang, tapakuran kalakuan urang, tapakuran amal-amal urang, tapakuran hirup urang ka hareupna sebab ieu bakal jadi kapal engke jaga di akhirat. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai ayeuna bukakeun mata hate urang, tendeunkeun asma Allah di jero hate supaya ketika ka mana bae di jero hate urang aya Allahan. Geus boga perasaan bahwa Allah babarengan jeung urang. Ketika boga perasaan Allah babarengan jeung urang, urang moal ngalantur ka mana-mana. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kuari geus bener-bener masjid ieu telah diresmikan, berarti dibuka setiap saat untuk salat baik anu munfarid maupun anu berjamaah. Sing hade neangan imamna nya masjid ieu imamna anu paseh lantaran imam nahamul kana makmum. Sing hade nyieun imamna deuleu makharijul hurufna supaya pas jeung ulah was-was. Antaran loba dongengna jelema waswas usolli Allah usolli Allah usolli Allah orang Arab ayakan didinya bagaimana ini sholat ya dah dicekel bae kunyana keluarga saya imam orang Arab makan sekali-sekali bae nah sholli
Allahu Akbar. Nyanan heula kadinya. Sekali aja cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan teu beres kabeh. Tah besi karari itu ieu imam ieu. Du batak du rapi besi teu bisa makraj-makrajna. Nah, di aya badu salam. Kah kaditukeun ka badu salam ke. Kaditu. Nah, ieu mah geus. Ya. Ustaz Badru, kula menyerahkeun anak kula ieu deuk dipeupehan, deuk dikukumahakeun, lain dipagahan ngaji burung tidak dipeupehan lo kumaha Badru bae geus kaditu. Tuh, malah mah mun aya ngajodoh los pangawinkeun kaditu. Malah mah ieu anak kula parawani besi ku Badru deuk dikawin-kawin. Cak Badru mantep ieu mah kos geum mah ieu. Nah, eta lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mun dikecaritakeun tentang maziah masjid encan terus kan tadi teh. Tentang jelema anu cicing di masjid, maha suci Allah, baca tasbih, zikir. Sebab naon? Sebab ningali ka akhirat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, lantaran nyana sieun horenganan aya poe anu kadeuleu langsung neraka. Sieun gitulah para jamaah. Yuk urang ngadoa mudah-mudahan nu ngabangun masjid ieu dibere jaramuga ku Gusti Allah, dibere salalubur ku Gusti Allah. Nun teu milu ngabangun ge mudah-mudahan dibere subur. Sanggeus teh jadi ieu masjid mudah-mudahan dibere daek ngeusianana. Sanggeus teh daek ngeusianana daek ngurusanana jeung kabeh nu ngabangun, nu ngeusian, nu ngurusan, nu liwat, nu neuleuh doang. Mudah-mudahan salamet kabehan. Di akhirat engke kabehan urang digiring ka surga Allah. Imam bakal nepah ti heula, muadzin engke kadua, nu berjamaah tuh. Nu neuleuh doang pandeuri, nu neuleuh doang mah. Ti jebur bisa nu neuleuh doang. Sakitu bae. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awal. Hadza wa hadza amun qabil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.